Iraha, nempo HP si Abah. Jadi kieu ningali. Oh, biasa wae. Aduh, ampun. Jadi kudu Pak ngareneng ani ampun ya. Ah gitu kamera. Kendaraan batu wae. Wah, hai. Kan sering mah tapi ngalikeun Pak Dedi cenah ini Awewe lain. awewe. Tapi nggak ada kapangi euy. Kurang eta. Kan saya cenah ikutan TikTok cenah. Spread teh Pak, spread cenah. Oh, eta mah nu ka eta lemurna. Heeh. Kamera ieu. Tapi aya awe ning nu komen teh tetep sumbangan ning dina teh misal uang kas. Bisikeun aya nu perlu jelema budak teh boga lemurna teh boga eta. Teh sauruk lemurna jadi gubernur pada mah eta mah jang di lemur misalkeun dana 1000 mah jang keperluan di lemur misalkan aya naon. Maksudna di TikTok teh saateun awe teh. Eta urang di itu di Genteng. Kapanggih aya Beunang kapanggih ka Lacak dah urang ujung Genteng. Bangun teh anak buah Anis nya. Cacireng Dedi mah alus ngentan di 1000. Lain jang Dedi jang maksudna di lemur eta naon. Jadi nyaho cara ngolah duit teh kumaha kitu jang RT-an meureun kumaha nya. Di urang mah aya pematian aya. Bener mah musuhna. Beban resep. Samarukna meureun jang Dedi hungkul asar jelema nu teh kumaha jelema teh ka eta. Kebaru nafsu teh tadina eleh meureun nya. Eleh tadina manehna pendukung ieu. Pendukung Anies Baswedan kacirda gaya-gayana kan ngagoreng Jokowi nge dia berarti eta lain berarti eta ti Anies kanyahoan oligarki masakeun pro ka ieu jelema mah lamun hirup bener loba musuh kamu Dedi eta nih